Mumpung penter, ngaladog. Ayo nama Pak Imat nyese. Soalnya cuaca oke temenan tuh, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas. Mau ada ayah usinya di imah. Ini hese banget nih jeman beas oke, gablek indung tek. Koretna naujubillah setan. Ulah pas saya. Ayo. Dahar. Ari teu tandur penter. Kieu. Kamari mah meuni kuat. Ngerecek wae. Meuni pan kabulusan aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanjang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Itu gimana, Mak? Apa? Pertanduran kan geus beres lain ujang mah. Iya, cuman ini ya gimana ya, itu kan belum beres itunya yang sebelah sini aku beli lagi Mesti tingan terus jadi tanduran gitu. Nanti Mak yang nandurin lagi ya. Iraha. Tapi Emak nanti yang urusinnya. Jadi teman-teman Emak yang bawa. Emak punya kan teman-teman? Ya boga, kayak diajakan ku emak. Berapa orang itu? Berapa orang sih? Aya 5 mah yang berarti bangsa kotak mah. Hei, ulah pasar ya. Ampun, tingos. Kadi tuh. Pasar ya wae ari kieu teh ya. Jadi gimana Mak nanti? Yang ke kumaha di eta lah ka beri bejak ka budakna ka budak. Oh, yang itu apa namanya tukang botak ya? Kali aja. Tengah. Tukang apa sih? Tukang kareta. Tukang talektor. Talektor. Jadi talektor. Oh, nya geus ge kumaha di teangan tukang talektor. Kabu haji atuh. Berapa ya? Coba we kabu haji. Nya ari urusan talektor mah kabu haji coba ge. Nanti Mak minta diurusin ya. Oke, kumaha diurusin. Nanti berapa orangnya nanti kasih tahu Hardi ya. Udah tuh ya Mak. Ujang ka dieu teh meuli kuat teh babawaan. Nanti lah kalau kesini lagi aku bawa sesuatu lah. Ya ari ka dieu mah kudu babawaan atuh Jak. Ngomong-ngomong sih kamu. Iya, nya si mah di ditu di imah. Kamu enggak pernah kesini Mak. Nya ulin ge coba ngeclokan wae duit. Ngeclokan wae beas, unggal ka dieu ge. Sieun mah ampun teh mah teh boga anak kitu-kitu teh. Jangan mendaek mah dikawin aku Ujang. Mendaek mah kitu. Nya embung ya jeung sieun mah ya. Aduh. Mak, ya udah aku mau lihat sawah dulu aku. Mau lihat sawah dulu. Yang sebelah sini kan ya, mau di itu, di traktor ya. Sama itunya traktornya tuh di sana. Ya udah ya Mak. Nanti kalau misalkan ada Bu Haji, nanti minta tolong. Kayak kabu haji we. Udah apa? Ya udah. Geus aya si Iem di wae. Naon si Iem saya bolak-balik wae ka dieu, arek ka dieu mah geus cicing we di dieu ya. Mata ka sawah. Henteu, pere. Mak, boga beas geus. Buadag tuh, dengekeun. Si Iem lamun ka dieu teh ngecok beas, ngecok duit. Harusnya ngasih. Tah denge sia teh. Curang mah wae ngasih. Aya ngasih ge ari eueuh, naon kudu dikasih. Bukan gitu kasihan atuh Mak kita terus. Oh, karunya na we si Iem mah kaing teh. Emang kenapa sih kamu Mak? Emang udah nggak kerja lagi? Kerja di mana aku udah gak kerja. Ya, ikut Udah aja gak sama kerja. emak. Enggak mau lah, masa aku harus ke sawah sih. Yang bener aja kamu itu. Ya yang boga duit mah kudu daek capek Iem. Iya, ikut sama si Emak ikut. Gak mau. Ya nanti ada lagi Mak ya? Ada Oh. satu hektar lagi tuh. Ayo dua jeung aing bebarengan. Bung weh. Kena ke sawah, minuman banget. Yaudah ya Mah. Aku mau ke Bu Haji nanti nyari Bu Haji. Aku minjem duit dong. Pinjemnya nyerakeun dia Iem nya aing teh ngomong, "Yuk." Ngomong kasih Ujang kaset teh. Lamun daek mah sia teh kawin si Ujang kaset. Bang! Bung, urang aing jeung bos. Hayang jeung bos yo gaya. Ya dengekeun si Ujang kaset. Oke bos, nyawa lo sawahna. Bung, mah kelinci ah. Kelinci naonna? Tanah.
Enggak, kumah disetujui dah kitu na geus si Ujang kasep pakosnya kamat teh ya. Kumaha urang mah yang sorangan kene Ya mah sih mah kigituan meureunana. Ya lagian juga artinya nggak mau mah. Ku tempat si Arina Ya gembongan. lagian aku juga gak mau, aku masih pengen sendiri. Ya, hapuslah namaku di hatimu namanya. Ya heueuh ya teh. Orang Lagu lagu kali aja kayak gitu. Sabar geuning. Ma, aku mah pengen Hah? nih, Ma, aku mah pengen sendiri. Pengen sendiri. Ya, sendiri pan ngeunaan bisa ngaprak, bisa ngampihkeun unggal kaki. Teh idenya ulah gitu atuh ieu. Bukan salah lagi memang eta deui Kayak lamun reunah sia eueuh bapaan beureunak Eh, sia. emang anak kucing obat apaan. Gitu. Anu mah di kafe, Ma, 3 bulanan. Di KB. Mm-mm. Ya heueuh sih ya. Power. Power. Kamu cicing sorangan di perumahan. Kamu mah anak durhaka. Tapi nak mah ya idenya kan ya. Tapi nak mah asa bahagia teh tuh ningali branding berdua. Heeh. Ah, mau lah halu wae mendingan oge emang jam bias 2 liter. Oh beas nak, yam. Ayo oge digentong. Gantong Nah, aku izin pulang dulu. Oh, 6. Ya. Heeh. Minjem duit dulu. Pinjam duit deh. Ya ulah. Aku mau pulang dulu. Ya udah. Minjem duit keren banget. Daek jeung si Ujang kasep. Embung, leutik. Leutik naon sih? Ini awak na leutik mah yang gede, amen ditumpakan teh ampan. Ya hidup kadinya dirinya nu penting mah loba duit. Kalau Nah. badut teh teu bogoh sih. Mun bogoh mah daek. Ada ngetrok bes mah 2 liter boga teu. Wah, Nang jual entok. teh yeum naon sih yeum ka dieu teh ngan ngecelok duit, ngecelok beas. Bodoh kumaha sih. Mere duit mah ka aing. Boro-boro mas geus buras ke kadang dege diusir di kontrakan ku Cepera. Tong izin di dia yeum naon diusir mah. Da ka aja nih mah rek mangkal di ditu. Mangkal di mana? Ya aya we di ditu di sisi laut. Ya ari mah teu tandur, mani kuat cek ka skieu langit teh. Heeh, geus mah halu wae urang peri beuteung teu Yang boga bias. makangan. Bung mah koret oge jeung naon percuma bagi indung karet. Kakuan sana bias ayo we. Oh yeum eueuh. Yeum. Yeum. Teu goblok beas, yang teh seur beas yeum. Ampun dengan sia. Yeum. Mana lah brokoli di mana sih ieu? Pamer haji nayat. Jual ya, Mak. Bang. Nanti dijual wae tibang menang pamere dijual sia mah. Mau dari ka ditu gara mantok Main radio rek dijual kuing Iya. Suka main nanti ngan jual-jual we, heu buru balik Keboga duit mah. Itu balik, Keboga duit. Digawe, teu boga duit mah. Hidang. Iya. Radio kasayangan aja. Ka mana deui? Ka mana deui? Mak, arok kuing. Balik Buru balik. Sama naon teh? Kalau dieu ngecelokan we duit, ngecelokan we beas. Ampun, dengan budak. Ya asal aya sieum oge. Aing teh meuni kuat gogorowokan we, gogorowokan. Mari ka Bu Haji heula duit aing bising dicokot ku si ieum ladang kamari tandur. Ya bayi sieum aya di lembur ya. Pasti ya ka Bu Haji ya nyokot duit aing. Aing mau piheulan ku si ieum duit tandur aing bising dicokot deui. Kamari-kamari di si Ujang kasep. Duit emak dicokot. Is, beas kamari disangucan is. Oh nyawa satu Bu Haji orang Halus banget beasnya. Masya Allah ya nama meni heran badak deh Alhamdulillah Bu Haji kerusung hujan gitu nya kabar beas. Alhamdulillah eta mahiman 2 mingguan na is. Nya mah urang mah tahan oge sahuap-sahuap Bu Haji. Oh ya si abang we sapiring itamplokeun kabeh ka sungut. Ya sugan Bu Haji mah. Ini nemen. Ya aing nu gembul ke da moal ieu atuh is. Bu Haji kabagian. Abagian alhamdulillah si umur-umuran is. Kita enggak datang ke masih nya Bu Haji. Mau Nyao, udah menang teu. adenge mah keur ieu teu da. Heeh. Nyao taya tembusan deui teu menang sugan. Oh nya moal Bu Haji eta mah cenah mah anu tara meunang eta
teh. Ngar- Udah mah karena mana? Ngarpe daki unggul cenah mun nu beunghar embung narimaeun gitu cokot-cokot mah. Ngari berekeun kan nu teu mampu gitu. Ya Bu Haji gini terima wae. Oh buaing keur beas pan anjing si Bella satengah ewang. Oh si Bella. Oh, si Bella geus eta wae, geus nyirian wae cenah urang agean. Ya heuh ka Bu Haji mah beda boga mun ka urang mah tuanin menta dah nyahoan anak urang. Lain menta si Bella ge ngomong namanya eclok. Angge celok. Heeh. Terus salakina geus dilawo balik-balik sih. Tiis, ngomong-ngomong aing kayak perlu heula. Ah perlu malu Bu Haji mah ka mana sih? Ya sia teh ieu bisnis kaditu kadieu. Ya tuh nama tuh ah. Hampura Benangan. mumpung gerak tiis Oh, sih. orang yang paling atuh ah. Burita sok Pak Oh, beria. kenapa benangan Bu Haji? Ayo. Mereka Bu Haji ngecelok duit juga we bogaeun nya. Geus lieur deui wae geus bingung Uclak-eclok di perumahan mah da teu wau ngerakeun ongkos piraku imah gedong. Utang injem ngerakeun banget. Bu Haji, kebenaran pisan Bu Haji rek minjem duit, beas naon nu aya? Emas sugan. Apa mas gede-gede bedug giam. Geus beak Bu Haji, mimiti digadekeun, bikin jero, dijualnya beak. Ya tuda mana mah imah boga-boga walah hayang ngontrak. Bingung sih Bu Haji, orang can setor kontrakan 2 minggu, 2 Yang minggu mana 2 temen bulan. balik deui ka imah nini Oda. Bunga aku mau sumujan ara rijit bat Bu Haji lo batai entong. Nyamannya perena na tuh aya teh ento buru-buru sodokan. Bung teuing ara rijit. Daripada kos itu mana ripu wae mikirkeun duit. Bu Haji Naon? sing minjem tuh Bu Haji ngecrok. Eueuh yam. Aing menang bantuan ge beas ku si Bella satengah ewang. Kena we si biasna. He sia. Tak maju di lampir. Ayo duit aing masalah sia nya. Lain arek pinjem duit ka Bu Haji, mah ulah sok pitah wae. Baju udah diberekeun duit tanduran mah. Sia menang Mama kebagian wae. Pinjem duit ieu mah pinjem duit. Mau, Lain mah oda lain. Kan masih nak karasa hayang sarewe di imah alus. Oh, kan be Bu Haji. Amit-amit mi bare degong pisan mi bahagia. Oh, nyalain bedegong aing mah. Ya lu mah mana kayak itu bon. Mikir atuh samikir Ulah ya. Bu Haji mending ngagoongan. Oh nya aing karunya kan ini di Jawa geus kolot. Coba ceblok wae di sawah coba. Aing mah getol, mentak loba duit lagi di Bu Haji. Gitu Baji. Ayo Bu Haji ngecek Bu Haji. Oh, nah teuing sia, mentak aing nyusul sia ge besing diinjem eta duit aing di Bu Haji. Pinjem tuh Bu Haji. Wali bere. Mun karoret banget Nyalain korek. Ya sarwana. Mentak ke usaha iru. Usaha atuh nah, usaha. Usaha naon? Malus cuma Oh, usaha. Terus hararu di teh kudu ka sawah. Sorry. Gengsi we digedekeun sia. Naon sih mah eta teh mah ekonomi sulit. Ekonomi. Ekonomi belang. Nah, sia. Nyawa. Sorry tong sorry itu sia. tah jelema jahat mah. Bahasa manehna sorangan. Bahasa manehna sorangan. Mana beli manehna sorangan. Ayo amit-amit mah tong dibere eta mah tong dibere. Maju orang kulin hayu Tega belakeun duit. Tega belakeun duit. Amit-amit itu mere mah teu mere we ulah sok bedegong. Kayak kena ajab baru tahu rasa dah. Amit-amit haji-haji kos kitu. Tuh mah tadi dikitukeun mah Bu Haji. Oh mah Jadi tadi lamun ka dieu teh lamun ka ieu mah teh ngecelokan duit. eta mas ngomong geus beak. Nya ngomongna mah beak. Mas bisa gede bedug Di ka manakeun meureun. Gusti mah itu. Mak, kenaon duaan wae. Ari sia kamari nginjem beas ka aing eta duit sabreg-abreg. Nya urang pemiluan pencairan di dinya tuh cuman KTP jeung kakak doang. Iya emok mah jigana mah emok. Minuman udah menangna ya uing menang 1 juta. Setorna teh sataunan cuma 30.000. Oh, saker setorna aing. Keun be manehna mah ya boga di setoran teu kajeun. Nya mana-mana kudu setoran teh dang Ya enggak Angger. Nginjemnya kasih Bella mah. Mana tak dibere ieu. Ya ngomong-ngomong sih beas si bayar moal. Ya kayak tuh beas mah beda deui nya duit-duit beas-beas mun hayang. Hanya siapa bayar aku duit. Abang-abang atuh. nempo duit urang loba yang Loba duit ge angger we, loba hutangna bayaran batur mah hutang. daripada mau ada loba beas loba duit anggar we balangsak. Mendengar kene Ih, uang. celi erang mata ya mata. Oh, nyaho.
pinjam kamu haji Pahan menta, tara menta, paling gak pakulian. Ay makuli. nya mata mau dah mah hidupna di boboda we ku sieun teh kitu boloon. Gusti mah, Kolot-kolot mau dah mah di boboda we ku anak. Gusti mah, Kumaha lamun geus boga, bahasana. kumaha mun geus boga incu meuleunan nih. Allah mak, Emang gitu marulu si Bella. sumut nanya. Nya mata teh ngamimitian, ulah mah teh dimimitian moal ieu Bu Haji di sarwana. Gusti agra mangkat pamali ka kolot Bu Haji mah ya. hayang pake kumaha da nginjem-nginjemkeun duit mere beas oge, tapi hatena mah teh ikhlas teh mah teu dijieun status sosok mah kumanehna. Sama acara Beda, sama jadi Aji Kani sapaca cenah Ibu Haji sih status kasar. Mama percaya ke Bu Haji, Baji mah jelema beunghar, jelema bager. So tahu banget. Yo, dengekeun ayeuna mah nu beunghar oge loba hutangna. Mendingan cenah kos urang hutang. Ya, lo bangara lo bahutangna dia meuli sawah pakai meuli naon. Nya eta duit eueuh ge dibeli-belikeun sawah nya geus eueuh teu boga duit mah tong dibeli-belikeun Oh, sawah. nya Emang urang mah ya boga emas loba ge tara dipake kos sieum sih emang edet boga emas eutik. Gusti mak, make emas mah pantesan badagong wae mak. Nya hirup mah tuh, nu penting minjem Duh mak, masa gede cileuh. minjem emoknya nu penting kasih. Loba duit mah disodakokeun naha. Nyamannya menang minjem disodakokeun nya beak atuh. Ai tadi ngomong wae cenah mak ulah pinjam minjem aya teh beda diginjem. Itu mah ieu mah nginjem jeung tabungan. Aneh aja. Salah Kamu pernah ginjem mak. Batulah gabungkeun ngumpulkeun jamanya. Stres, stres Bu Haji. Emang kita mau. teh salah kita teh balik-balik mak. Kita menang belayan mak. Ya Bu Haji salaki urang teh balik-balik sekali mau duit loba emang Bu Haji teh laku-laku hayangna teh ka anu kasep Kita boga wae. beas ya. Lo ke sih pak. Dengekeun Bu Haji na mah mah kasih dana bogon kasih ujang kasep. Pirakutai, pirakutai Bu Haji ulahnya udah sampai jeung ujang kasep. Mama sudian mak. Ya ngomong yo tadi nya ngomong ujang deh teh jeung si Iem nyambungan asa ka si Iem teh nu ngora kene. Nyambungan komo teh Nah, nyoba tuh dia boga deuleuh. Terus sugan Bu Haji mah diluluku duit oge si ujang kasep padaekeun. Moal. Zaman ayeuna pada Bu Haji hatena teh hayang. Bisa wae mak, bisa wae. Oh, emang lagi si Bella. Rek shopping, rek nu dibahasana ka teh Caca lumayan. Bang duit nang injem mak. Nya menang injam ge loba duitna tuh. Dah timbang 2 ribuan mak. Siri ku aya haji-haji siri ku aya ka urang. Astagfirullahaladzim, sia ka aing meunang aikan ini odak. Oh, emang lagi si Bella mah nemen pisan ka mah teh Bu Haji. Ya mah ika wing ngorakene paribasana ika mah geus kolot doraka tabdak teh. Si Bella mah teu mandang kolot, ka budak teu mandang. Si eta mah. Bahasana teh kos itu banget. Pembe Ayo mah. Kurang nyangan jajanan nih mak. Ditraktir ku wing. mari ditraktir. Oh, ayo. Ayo, Ayo. Enak meuli alhamdulillah. naon sih? Hayang baso. Ayo tuh. Ayo, Bu Ayo. Haji. Teis, dia Bu Haji ya? Bu Haji, tadi kan itu dah terliar. Cari ke sono nggak ada. Ngapain sih nyari-nyari buah haji wae? Tuh mau ngurusin tandur. Aku kan beli lagi. Mau beli lagi sama Bu Haji? Gak ada. Oh, bagusnya. Emang tuh udah datang. Yuk keur bobogohan duaan. Enggak. Ternanyakeun Bu Haji, iya, mana mah sok sujon bae. Pantesan mung jeung urang, jeung ieu jeung babaturan urang. Nya lagian sanusudian ka mana ieu si Ardi. Sembarang nanya. Yo, mana teh babaturan urang CS urang ieu. Oh nya heuh emang lagi CS mana kunaon kitu. Ngai mah teu beuki ka si Ardi mah nya ho. Minuman banget ya teh. Naon mana? nadia, mending ngariung wae. Iya. Teh Iis keur duduan jeung si Ardiansa. Siapa cuman kaboga babaturan oge mun dihakan keneh wae. Aku Ya, ngomong kurang teuing sia teh. Bener mana gitu wae sih jeung babaturan oge mah kesakan saya mah jeung urang teh. Aku nang jadi ngeruk lain sih. Ye, pane mah mainan pan nyaho sejak kaset teh bobogan di sia. Ya emang kunaon seuk we gitu beuki ka siapa mah geus banget. Ya, arti mana lain mah ulah nanya ka aing nyaho teh. Kamu juga. bohong eta mana aya maling ngaku ieu. Oh, maling ngaku penjara penuh. Eta si Bella sungutna. Oh, sungut aing mah bisa ngomong nya bebas aja ya. Oh, mana mah kos gitu wae Aku lagi gini. nanyain Bu Haji. Bu Haji mah eueuh tuh jeung Mang Odah tadi ngebahas. Wae. Jangan salah paham dulu dong. Mun aing di kamar duaan ta jeung si Ardi. yang geus Oh, kira di kebon tuh, di kebon wajah lemah tuh, wajah lemah. Emang itu kan kunaon emang satu. Si Is murahannya.
Oh, Kayak jumpa anu. ngelayanan si Ian Pak Bogona Aku islah gitu. babaturan jadi layanan wae. Aing dari nana si Ian sawi jeung sia pagar makanan tanah. Pagar makan riu. Iya baheula ngelayanan salaki aing hayo. Kulo iraha ieu sawarinya. Ian ngomong ke dia. Iraha aing ngomong aing mah poho, aing mah tengah diingat-ingat. Aku mau ke sana dulu lah. Oh nyakit. Pokoknya jelasin dulu aku kamu tahu pokoknya jelasin dulu. Terus saya bisa mau dibukahan kan cuma laki lo bakena ieu hidang sia teh. Aku nggak mau nyari Bu Oh, Haji. enggak mana mah makan itu. Haji, mana nama lain nyari aing, nyaho nanya doang ke aing. Tong di baturan ah. Jangan kebenaran. Yang kebenaran, ayeuna baturan geus tong di baturan jelema kos itu mah jeung babaturan oge nyameni naman pisan. Ampun. Ayeuna nih ya. Tuh ah Tah mak si Ian nuduh urang cenah pacar teh bobogohan jeung si Fitnah. Ardi. namanya mah is. Nah, keur dilongos coba mak keduan keur ngobrol. Emang ge sia mah iya, nu aya di lembur teh anu aya masalah iya. Memang ngabela batu lain ngabela anak sorangan, lain ngabela anak pribadi. Balik mau sia. Balik ka ditu ka kota. Nyambung. Balik. Nama mah cari kanan si Iis, geus Namanya ngarebut ka bogo urang. Sumut namanya tah. Pasti sia anu neangan masalah ti heula teh sia ya. Katanya kasih bela sa anu teh heula. Fitnah wae. Bukan nempong geus kos ieu nya teh nyaho nu salah si ieu mah pasti is teh nyaho. Sia atuh sarua. Lah, geus balik saya ka ditu. Balik ka perumahan. Ulang tahun mundur deui. Ayo bela. Non sia. Balik ka bobogohan. Balik. Balik. Ampurannya nang iisnya. Mah, temen lain anak mama jorwe, ku aing meureun dilaporkeun. Untung dia asukeun ka hate, emang si mah kos kitu wae, tah mah gesok nyerikeun wae hate. Geus hayu balik hayu. Hayu balik jeung mah dianterkeun hayu. Embung ya. Embung ya jeung si mah ya. Mak, ya udah aku mau ke sana dulu lah. Mau lihat sawah dulu aku. Mau lihat sawah dulu. Yang sebelah sini kan ya, mau di itu, di traktor ya. Heeh. Sama pang itunya traktornya tuh di sana. Ya udah ya, Mak. Nanti minta diurus ya. Kita mah balik si Oh, Iem Chan. datang. Oh, datang. Enggak, kumaha disetujui. Kitu na ge si Ujang Kasep nyaahun ka emak. Gitu. Kedengeran sampai aing kepencet goblok. Salah. Balik aneh.